Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah fa'ana bi ulumihi fid dharaini amrabal alamin. Al-amanatu wal khiyanatu ari ieu eta amanah, sifat amanah wal khiyanah sareng sifat khianat. Al-amanatu ari sifat amanah minal akhlaqil azimati eta tina pirang-pirang akhlak anu gede. Allati anu amarona marentah ka urang sadayana sallallahu Gusti Allah biha kalawan itu amanah. Qala ngadahu Allah taala Gusti Allah taala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha sayaktosna Gusti Allah ya'murukum eta miwarang Allah ka aranjeun an tu'addu kana yen nakeun aranjeun manati kana pirang-pirang amanah liyatal amanati kana masalah amanah sakilatan kana anu berat jidan kalawan banget. Faqala azza wa jalla faqala teras ngadau sa azza wa jalla Allah taala inna sayaktosna orang sadayana aradna eta ngasongkeun orang sadayana al amanata kana amanah ala samawati ka pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi wal jibali sareng gunung pa anu kabeh ayahmil anaha kana nanggung ieu anu kabeh kana amanat waspakna tina itu amanat wahamalaha sareng nanggung kana ieu amanat sayaktosna bukti itu insan teh zoluman eta anu dolim jahulan anu bodoh wa maknal amanati sareng ari makna amanah ayu hafidho eta yen ngaraksa sal insanu manusia ala wa miri rabbihi kana pirang-pirang parentah pangerana itu insan fayakumu maka ngalaksanakeun itu insan bil faraidi kana pirang-pirang fardu wal wajibati sareng pirang-pirang kawajiban kasolati saperti salat wasomi sareng puasa wal haji sareng haji kama saperti perkara amarohu marentah ka itu insan sallallahu Gusti Allah min hatina biha kana itu anu kabeh waya jatanibu sareng ngajauhan ieu insan al ma'asi kana pirang-pirang maksiat wal mungkarati sareng pirang-pirang pamungkaran palayasi mangka ulah maksiat ieu insan bisain ku hiji perkara min a'dha'ihi nyatana pirang-pirang anggotana ieu insan li'annaha karena sayaktosna itu a'dha amanatun eta amanat indahu deukeuteun insan waqad nahahu nyata ngalarang ka insan sallallahu Gusti Allah anil isy wa yu'addi sareng ngalaksanakeun ieu insan hukukul ibadi kana pirang-pirang hakna abad yasriku ulah maling ieu si insan wala syu sareng ulah nipu ieu si insan wala yakhunu sareng ulah khianatil insan alwadi'ata kana titipan wala yajhadu sareng ulah nolak ieu si insan addaina kana hutang wala yuqassiru sareng ulah gagabah ieu insan pi adai wajibihi dina ngalaksanakeun kawajibanana ieu insan nahwal amali saperti ngamal alladzi anu kullifa diperodi ieu insan bihi kana itu ladi ila ghairi dalika nepi kalian anu kabeh minal manhiyati tina pirang-pirang anu dilarang eta tetep dina hiji hadis as-sholatu ari salat amanatun eta amanat wal wudu sareng ari wudu amanatun eta amanat wal waznu sareng amanatun eta amanat wal kailu sareng ari takran amanatun eta amanat wa asya'u sareng ari pirang-pirang perkara adadaha anu ngitung-ngitung nabi kana ieu asya wa asyaddu zalika sareng ari pangberatna itu anu kabeh teh alwada'iu eta pirang-pirang titipan wabil hadisil akhari sareng eta tetep dina hadis anu sejeun kullukum ari saban-saban aranjeun teroin eta anu ngangon wa kullukum sareng ari saban-saban aranjeun kabeh teh mas'ulun eta anu bakal ditanya an ra'iyatihi tina angonanana itu ra'in pal imamu mangka ari imam ra'in eta anu ngangon atawa anu mingpin wa mas'ulun sareng ari anu ditanya wa mas'ulun sareng eta bakal ditanya an ra'iyatihi tina kapamingpinanana itu ra'in wa rajulu sareng ari hiji lalaki ra'in eta anu mingpin pi ahlihi di keluargana itu si rajul wa mas'ulun sareng bakal ditanya an ra'iyatihi tina kapamingpinanana itu si rajul
Wal mar'atu sareng ari awewe fi baiti jaujiha di imah salakina ieu si mar'ah ra'iyatun eta anu mingpin wahia sareng ari itu si mar'ah mas'ulatun eta bakal ditanya an ra'iyatiha tina kapamingpinanana itu si mar'ah wal khadimu sareng ari pembantu pimali sayyidiha dina harta sayyidna ieu si pimali sayyidihi dina harta dununganana ieu si khadim ra'in eta nu ngajaga atau nya nu ngajaga wahwa sareng ari ieu si khadim mas'ulun eta bakal ditanya an ra'iyatihi tina ngajagana itu si khadim wa minal amanati sareng eta tetep tina sifat amanah antu hafido ari yen ngaraksa anjeun ala hukukil majalisi kana pirang-pirang hakna majelis fala tupsi ulah nyebarkeun anjeun asroroha kana rahasiana ieu majalis pakam min khusumati pakamang pirang-pirang min khusumatin tina pirang-pirang permusuhan wa muqotoati sareng pirang-pirang pepegatan hasalat anu hasil ieu khusumah bisababi ifsa'il asrori kalawan sabab nyebarkeun rahasia wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis idza hadatsa di mana-mana ngobrol saha rajulun hiji lalaki rajulan ka hiji lalaki bihadisin kalawan hiji obrolan sumaltafat tuluy ngabalieur indit atawa ngaleos ieu si rajul bahwa mangka ari itu rajul teh amanatun eta amanat illa majalisal ma'asi kecuali dina majelis maksiat fala hurmata mangka teu aya pangharaman lah kana itu majalis ma'asi wa fil hadisil akhari sareng eta tetep dina hadis anu sejen al majalisu ari majlis bil amanati eta amanat illa salasati majalisa kecuali tilu pirang-pirang majlis safki damin haramin hiji majlis anu ngocorkeun getih anu haram aw parjin haramin atawa parji anu haram awik tito imalin atawa nyokot harta bi ghairi hakin kalawan teu aya hak wal amanatu sareng ari amanat dalilun eta nuduhkeun alal imani kana iman wa ala mahabbatillahi sareng kana cinta ka Gusti Allah wa aksuha sareng ari lawana amanah al khianatu eta khianat qala ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala innallaha la yuhibbul khainin innallaha sayaktosna Gusti Allah la yuhibbu eta teu mikaresep Allah al khainina ka pirang-pirang jalma anu khianat innallaha sayaktosna Gusti Allah la yuhibbu eta teu mikaresep Allah mangkana ka jalma kana anu bukti ieu eman teh khawanan eta tukang hianat asiman anu berdosa ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina he jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladina la takhunu ulah khianat aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah wa rasula sareng ka rasul wala takhunu sareng ulah khianat aranjeun amanatikum kana pirang-pirang amanat aranjeun wantum bari ari anjeun teh ta'lamuna eta anu nyaraho kabeh Wan Anasin radhiyallahu anhu qala ngadeuh Anas ma khotobana henteu ngakhutbahan ka urang sadayana saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala kecuali ngadauh Rasul la imana teu aya iman liman pikeun jalma la amanata anu teu amanat lahu ka ieu eman waladina sareng teu aya agama liman pikeun jalma la ahda anu teu janji ieu eman lahu la ahda anu teu aya janji lahu ka ieu eman wa waroda sareng sumping aidon deui naon ayatul munafiki salah satun ayatul munafiki ari ciri na jalma munafik salasun eta tilu ida hadasa di mana-mana ngobrol jalma kadzaba bohong ieu jalma wa ida wa'ada sareng di mana-mana janji ieu jalma akhlafa tahyanat ieu sulaya ieu si eman atawa si jalma wa ida tu'mina sareng di mana-mana dipercaya ieu si jalma khona tahyanat ieu si jalma wa qadista'adza sareng nyata menta pangraksa sa Nabi sallallahu alaihi wasallam minal khianati tina khianat faqala teras ngadauh ieu Rasul Allahumma inni a'udzubika minal ju'i Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi a'udzu eta nyalindung abdi bika ka Gusti minal ju'i tina lapar
fa innahu sayaktosna itu ju bi sadoji'u eta panggorengna cobaan. A'udzu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti minal khianati tina khianat fa innaha karena sayaktosna itu khianat bi satil batonatu eta goreng bi sati eta goreng naon al batonatu batina. Wa fil hadisil akhari sareng dina hadis anu sejen ida jamaah di mana-mana ngumpulkeun insyaallah Gusti Allah bainal awalaini di antara anu ti heula wal akhirina sareng anu paneuri yaumal qiyamati dina poe kiamah yarfa'u ngangkat Allah likulli ghadirin ti saban-saban anu nipu liwaan kana bendera yu'rafu dikanyahokeun ieu si godir bihi kalawan ieu liwa payuqalu teras dicarioskeun hadihi ari ieu liwa godratu fulanin eta khianat atawa tipuan hiji jalma wallahu a'lamu bissawab.